yo aki-aki aya keneh tubuh. Sok mewe nya monyet oge ning sarua. Sarua. Monyet kayak Cepanonan atuh. Teu sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari. Kasong tobat teuing ieu jago baheula teh. Tidak mengenal lelah anoman halangan runtangan tak jadi masalah kerasakti atau eta masun gokong angin cai bumi seuneu milu nyieun ya tas aci-aci na teh jadi anjeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa tah nu mata kaya kapangeranan oge tayepan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan ketuhanan saha bae urang mana bae sanajan beda agama tapi udagna kena rasa departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad di terasa teh Oh eta teh paingan tak eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh ari yang beradab mah lamun geus ngarti nyaksi kahiji ka pangeran nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna katiluna didinya persatuan bakal katingali aljama sakitu anjeun geus ngamilik pusaka jaya kamulyan pibana ku anjeun dina gawe Anoman Kang Semar ieu nun aya makhluk aneh naon itu kelenci agan lain monyet ih lain yang menikah sehat gitu monyet eleh ku monyet kasehatan ai jelema menikah uleuh ai monyet tapi ka mulus gitu aing sia mah eleh ku monyet lieur kasehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya meneng ngaplak ka Sutra kan oh di urang mah beungeutna wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal monyet kawinan mah kitu ka saha teh sia teh ka monyet sugan teh ka urang geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curing sia karaos kana hatena menyentuh wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas ke kakasih anjeun teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur murang kali mah Pandu Winata teh eta teh Panudidin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teh Banar Kadu nya pami ieu ye Semar Abdurrahman Banar peuteuy eta mah kumaha sia we jak Banar Mujair alah ampun atuh dari dege teuing atuh ai eta anu tukang sim kuring seung pinguin Semar seung cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing ayang doraka si eta mah ai eta abdi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we ai itu nu tukang abdi iya ayu ting ting aduh paingan geulis atuh paingan cantik paingan samperenik atuh paingan nepi ka mola di mana kaula teh ti Astina sami sadaya abdi mah ti Ciniru aduh ayanya ayu ting ting di Ciniru aya wae atuh kan
maksud aya di tempat dek naon kaula teh sejak milarian pusaka naon pusaka Jaya Kamulyan Jaya kemuliaan pusaka Jaya Kamulyan leres cagak tilu Joieu jelema jain jelema daratang dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa beda ieu mah murid Ayub jadi ada bisa jadi tetap murid Ustaz Ayub ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean benar itu teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan oh aya naon asma teh batuk eungap nah sia teh muni hese-hese teuing asma penyakit atuh tama ngaran kaula teh Hanoman uluh amuing ujang tobat wah ingat ayeuna mah meureun inget keneh ka kuring ke ieu teh oman Hanoman oh benar kungsi baheula Pak anggar keneh di Garawangi Krishna jeung mana karep alah Oman Sutisna teman disangka teuing teh upami teu lepat mah ieu teh pahlawan kapungkur wah zaman Ramayana zaman Ramakawalon Ramayana gitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet si kasiniran gitu ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho ratusan tahun jang man ratusan apa keneh ka kuring keladan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula pan kungsi ieu aki-aki aya keneh tubuh sok mewe nya monyet oge ning sarua monyet kayak Cepanonan atuh teu sangka teuing nah bisa pangih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh tidak mengenal lelah Anoman halangan runtangan tak jadi masalah keras sakti atuh eta mah sun gokong atuh eta mah sun heula alim di sun mah atuh eta mah sun rerencangan aya keneh Anoman dikersakeun kasepuhan geuning aya di dieu timala kaula teh pancen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa ditinggali dina kaca trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas benar cai nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina beres kabiadabanana atuh luar biasanya dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawara waspada nya dewa mah sakti dewa mah nya matak tong ngajago ka kuring da kuring ge sarua dewa dewa naon ya dewa naon sia dewa la benar heuh euy dewa sautet ieu teh putra mahkota Astina leres di dieu sim kuring teh ada tengah dunungan teh seun nuhun milarian naon pusaka
pusaka leres Jaya Kamulyan timalan Wah, sanesa urang puluhan sumping ka dia. puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna Iya. jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teu ngan ukur karek nepi dina sangkang dina syariat Laras. teu apal hakikatna Merukan harta karun. teu apal kana ma'rifatna mun buah teh mah karek sangkang jeung eusina encan nepi kana siki jeung mata holangna Wah. Iya. eleh ku anoma nya euy Oh. eta pikiran eleh ku monyet Emutan tapi karek ku monyet mah. tah dengekeun deui aya di leuweung teh sing nepi ka kitu coba tur memikir Mikir. Nyingka ngasingkeun diri teh mikir. Lain ngasih. heuh nuhun atuh tugas eta teh is kitu kasepuhan Wah. Iya, Kang. milarian pusaka Jaya Kamulyan leres Tuh. Jago mujeng we tapi palai penak hoyong leres palai hoyong mawi hoyong ce pangna nepi ka apruk-aprukan teh oh, tapi ka balangsak teh pan. jigana anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor nah neneangan seuneu mamawa obor neneangan seuneu mamawa obor kumaha Wah, cing. nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun Teu jauh tina diri geuning tong. kumaha nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna Iya. lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah pasrah kana kaweurana Wah. Yo, jadi jalma anu DP hadap asor hirup tuh. aya anak Eleh kuanara ramah tamah teh. nah panggih ku monyet euy Heeh. Bener. da urang matanana subur Murukan teh. Siki nama ku monyet we mata holang. atuh da melak sampe jadi sampe hakan seubeuh ti brawe hees teu mikir kaituna teh Teu sesamat sampe we deui kulub. padahal tina sampe wungkul garepek urang ge sabenerna mah kakurung robuna no robuna teh pangurus Pengurus lain garepek tina sampe jadikeun kiripik kiripi kecimpring. kecimpling Panepi ka sohor. nya Kecimpring sampe. kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru Umat teh. lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Melem Surabi Balem Surabi teu pirang. bari jeung buukna ge curiwis Aya we genep belas lamar nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah bener. tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make Nepi ka kinca make naon teh geuning teh oh bener nepi ka di jug-jug mobilan geuningan. sedanan Sedanan. tak kitu nu mikir mah Surabi jadi dipecah deui panti dituna teh kun payakun ta urang teh kabagean pikeun payakun ngalobakeunana da di ditu mah hiji sok cenah berkembang kumaha carana eta berpikir teh apa na baheula bangsa urang teh ngejahoeun fried chicken teh ai fried chicken teh goreng daging hayam daging ayam peda make tarigu. make tarigu nah geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang Tang teh ti Amerika ngan. dumeh ngaranna beda fried chicken oh nya euy Wah gitu tinggalin urang teh. bahasa naon teh bahasa Inggris tina bahasa Sunda teh fried teh naon ngasupkeun halu pred
jadi pred gitu. Karunya ieu mah pred heuh tina pred teh. Didenge teuing. Halu malah peret baut, peret. Setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana. Ieu cep tuh Kang. Oh eta Leres. Nu ngajadikeun anjeun timalan jiga menang indung Bapa. Padahal kami nu nyieun teh saurna. Dawuhan atanapi pangandika anjeunna. Ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama, bareng. Inung Bapa leres inung sok barang dahar, osok jadi kekuatan. Bapa sok barang hakan, osok jadi kekuatan. leres Nu di dahar naon? Contohna mah meureun beas dipelakeunana dina taneuh mun aya cai, mun eueuh cai jadi moal. moal Mun eueuh panon poe, gabung mun eueuh angin, Wah bener. nya angin cai bumi seuneu milu nyieun. Ya, tas aci-acina teh jadi anjeun, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Palatuk jadi anjeun, gumantung kana gen, kana turunan. aduh aing ngawak-wak ti baheula aing ngenog acan emangna aing teh meri Murukan sawang. Munang sarerea anjeun teh. Tatangga ge milu nyieun. Jalma-jalma ge milu nyieun maneh pandu. Saha nu ngalalak lauk di laut? nelayan Jelema lain, nya lain ucing sanu nyeun siribna, sanu nyeun jaringna, sanu nyeun usupna. Sanu ngasina, santerkeun ti sisi laut ka dieu. munang sarerea nya Kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah. wallah Alif lam ma'rifah. dulu itu Omui. ya aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia untung kana beungeut mun kana baju geuleuh Jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat, jenengan ti sakabeh asma. lieur keneh dek mah euy Mau kepikiran gua Kang. imah naon imah naon jo imah we teh imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat naon nyebut imah teh manya urang teh ditungtut pantau janela teras WC geus we imah begitu atuh Imah, dari jero imah teh rupa-rupa. oh bener ngerti pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup atuh imah Imah komplit imah ngaranna. Pantau aya seeng penimah. oh eta nya Ya, timalan lamun muka sapah anjeun. Utek tongo walang taga roh pati gogodongan kakurung kaula. Saha eta nu sabenerna? Hah? pujang aduh Wah. Ya Allah. pangarsa sembah kapihatur Ulah salah nyembah anjeun. Anoman lain sembaheun anjeun. Teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan. Urang mah lintang ti saling bejaan.
siling wasiatan sarua pada makhlukna ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana. Jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja. Jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk. Mana kamuliaan teh? Timalan tah tina mulia, kapanggih we mulia anjeun. Bakal panggih jeung kajayaan. Ieu Pak Jedidin Aduh. Hahaha we. Awas nu ngarti. Nah, ieu bu benyit. Mung dibawa kana bener deh. Ese di dalam pengna Ese dibawa kana bener. Kota malahu ala kulubihim teh nu kitu. Oh nu kitu teh. Ditutup hatena. Geus dipanat hatena. Ditungtun ngelel, teu ditungtun ngelel. Naon cing? Dicitak siapa yang ngomong teh. Ai disebut kitu mu. Sarua jeung nyarekan anjing aing teh. Tuh, ai kana goreng mah sakilat teh eta mah. Apa nih? Apa jeung di dinya? Sabab poena di dinya matak apal. Sabar aku summa. Leres. Timalan. Saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha? Anjeunna kene. Bener. Timalan ngaku. Tanggeus ngaku tuluy. Naon nyaksi. Sabab katenyo, sabab karasa. Na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun. Sagala rupana oge bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi pardotillah, bi ilmillah, bi kayak teh. Gitu. Allah, ai bi teh naon? Rupa-rupa pan aya bi onah, bi kayi, setan saya teh kamimina teh ka aing teh. Aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung. Ya. Bi teh kalayan kakawasaanana, kalayan kersana, kalayan ilmuna. Tan matak naon akun urang da eueuh urang mah syukur jadi media malah heuh nya euy matak tong sagala di aku oge tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah Islam ngaranna ayo ujug-ujug di aku we Islam nu jauh gawena ge acan gawena disebut Islam. Adean ku kuda beureum teh Daing mun Islam KTP. ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan. Benar. Tah nu mata kaya kapangeranan oge tayepan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan. Ketuhanan meureun. Saha bae urang mana bae sanajan beda agama. Tapi udagna kena rasa. Departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad teh rasa teh. Oh eta teh paingan. Tak eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh. Ari yang seukeut mah. Heeh. Tatina kapangeranan timul kamanusiaan anu beradab. Sumu lain biadab tapi beradab. Beradab mah. Lamun geus ngarti nyaksi kahiji ka pangeran, nyaksi kadua kana anu departemenna Nur Muhammadna, katiluna di dinya persatuan bakal katingali al-jama. Pangihna dina bismillah. Dina bismillah. Nu nulungan jeung nu ditulungan, nu mere jeung nu dibere, teu jauh. Teu tepi. Contohna, sok sia udud atawa nginum. Minangka abdi nginum ya. Saha nu mere, leungeun, nu dibere
sungut nu ngarasakeun abdi saha keneh kayak balik ya ngarti nu mere teh leungeun saha eta leungeun kuring nu dibere saha sungut saha sungut kuring dah nu ngarasakeun kuring leta saha leta kuring saha kuring deh anjir di dia dek di aku naon ku sia nu nulungan jeung ditulungan contona gagaro sesok gagaro saata nu nulungan leungeun naon ditulungan sirah sanu ngarasakeun kuring saha kuring deh cepot mati inung bapa sanggeusna gelar kadunya naon tuh kamanusiaan bergung tah bersatu nanti dina wujud urang geus bersatu ngan pilih narek bersatu dina kajahatan narek bersatu dina pengabdian dua jalur pamilih geus aya di maneh aduh gitu kan arti ngerasa berenang timalan nya lah kuayana bersatu hasi tina naon tina musyawarah mupakat cek rasa hanaang dina hate panita suku ngalengkah sanggeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas leungeun cenah digawe nyokot cai tina teko mahekeun cai tina teko kana gelas bersatu jadi kekuatan keur anjeun sorangan nya saha eta kersa pangawasana teu jauh henteu atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna dengena awasna ambeuna bareng pan timalan karaos nu bulet panggih nama ku monyet oh kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo euy ka ieu kasihir kesabaran kasihir dewek teh kasihir kasirap teh apa pene ku pangabutuh pokona mode Nabi Musa baheula ku Nabi Musa Kang disihir ku Firaun Allah sihir dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta teh naon falsafahna kapan diri teh keur kasihir kurasa bohong bedegong muntang mung sirik pidik padahal eta teh lain hak anjeun sok tangtukeun cerak deleg la ilaha illallah nya eta cekel kalegleg teh kabeh oge eta we waduh pegangan hirup iya bener mata pula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh we teu matu teu matu teh da motah angeureun sangsara geus ngarti sampean leres pangarsa mararota jeung maruli lamun geus nepi ka nya ka rasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean aya pusaka teh hartina warisan nah eta warisan ti pangeran anu aya di anjeun dek diantep poe digunakeun bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri Gusti mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta neangan cai nyuk curug leuwih teh teh nu neangan sangu bari mau boboko neangan kabogoh aya popotongan teh
Sing tok ka mana karep ngomong teh. Teuing saya mah. Satang bobo di pemukuan barat. Alah. Sini sorangan jadi dia. Neangan pijodoheun panggih jeung Haji Didin atuh ku gue. Eta. Teu boga. Luar biasa Kakang Semar. Lamun geus apal kana jati diri eta Dah. nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin. Iya. Laras. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan. Moal ngabobodo jeung moal kabobodo. Timalan. Istuning sagolik pangkek sacager pageuh dina ngajarankeun hukum bener jeung adil. Ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum teh. Oh. Loba di kadinya we bulat beuri. Nya kadang-kadang anu bener jadi eleh, kadang-kadang anu salah jadi menang. Jadi menang. Da eta ku duit. Abang hukum dunya. Jadi keadilan teh semu. Beres. Naon semu teh? Lagu gue ora semu. Ora jamu atuh tah mah. Ora jamu. Teuing saya mah. Mana karep. Aya bandir Islam kan? Ngarti sampean Nuhun pangersa. naon nu rek disombongkeun ku anjeun, Naon rek diagulkeun. naon nu rek diagulkeun ku anjeun, anjeun dumeh anak raja. Timalan Sarua tu jeung si Cepot pada hakaneun cacing. Bener, timalan di hadapan anjeunna rekep deng-deng papak sarua. laras. Seperti bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal. Moal. Kalah lalumpatan sih. Payu kana keuyeum. Tak bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangletikna, hargaan mana? Hargaan keneh bangket teri. Harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup. Wah. Eta. Bakal leuwih ti 1 anjeun. Beres. Lamun salah lampasan najan anjeun pangkat luhur. Laras. Akhirna tidak pagawean bakal kitu tah. Deh. Eta. Nuhun. Anoman nuhun. Nuhun. Kahartos kulen sakitu ge. Kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong. Sumuhun. Buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi ma amal. Jadi ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan. Baik pangdoa kula cit aya di sagigirin anjeun. Iya. Pangdoa kula marengan anjeun. Geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean. Timalan Tuluykeun. Mun teu kitu bahaya. Perjuangan. laras. Sok dina gawe buktikeunana. Beres. Tong loba omong geus kana sungut mah pasea, Recok geus kana sungut mah. tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh. Sakitu anjeun geus ngamilik pusaka Jaya kemuliaan. jaya kamulyan. Pibana ku anjeun dina gawe. Anoman perbancana suta. Dah, iya inggih. Abong kenawan nara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teka tingali wujud. Beres. Uluh kujang. Amui. Abong dina habitat nanya. Ih, kareres kulan. Kantun eta we titipanana sen leuweung lestarikeun ye. Sumur lestarikeun deui kulan. Si horeng kuma urang nanya Kang tageni. Eta barokah we. Sina arutuh deui kulan. Nah, make linglung sagala. Tegening. Nya saolah-olah kaula teh linglung. Iya, kulan. Sumuhun linglung di dunya di akhirat ge bakal kasasab seuh. Leuwih malah Sumuhun. Laras. Maka samarampa.